atuh mah ngajajar ieu teh emang nakut orang gitu teh kita ke di majang bakaka ya atuh di dieu dina dus alhamdulillah bingah hamar wata suta bingah kagiri-giri bagja kumbayangan dina dinten ieu urang tiasa ngariung mungpulung patebung lawong sareng anu ditiung oge bapak-bapak sareng anu make sarung anu di jerona aya nu ngagantung pamprok jonghok sareng anu dianerok alhamdulillah patepang rarai sareng anu burahay tapi satacana hapunten kasuhun kana sugrining kalepatan bilih aya angke saur anu teu kaukur ucap anu temernah anu tanpa basa sunar silir anu teu kaukir hapunten nu kasuhun sabab manusia mah katrapan kunamina salah sareng lupa betul al insanu mahalul khotawan wan nisyan manusia teh tempat salah sareng poho betul Bu bos we ka dieu disebutkeun namina barho naon cenah ari barho teh naon babari poho kadangkala can bubar geus poho. Nah, aya rumusna supaya henteu poho. Kumaha rumusna? Bu, supaya teu poho rumusna teh A B C D. Naon cenah ceuk? Aya nu hafal, artina aya nu hafal teh. Ento, so rumus menuntut ilmu A B C D. Atuh di musik kan. Aduh, hapunten nya. Ngalah rada kompak tadi. Siap. Aduh, itu sopan bener nya. Siap. Rumus menuntut ilmu A B C D. A na hapuskeun B na. Kala. Nancen. Bebas kira ulah kadi musikan saya Bu rumus menuntut ilmu A na abuskeun B na biasakeun itu bebas ya udah bahasa biasa ilmunya terus C na D na naon oge dedekeun bahasa biasanya abuskeun budak ka sapol maka ulah waka suud ulah waka piktor naon piktor teh siap kompak siap A B C D A na B na C na D na A na B na C na D na A na atuh capek ayo ditakut males serba salah tuh